urang moal bisa boga guru lamun urang teu yakin ka eta guru, teu yakin ka guru ngolembar ka guru moal datang ka paeh moal bisa kudu yakin heula ka guru. Sebab engke di guru teh macem-macem tingkah guru teh. Lamun urang ngolembar geus boro-boro keur encan geus berangkat urang ngolembar ka guru geus-geusan moal menang faed. Jadi kudu yakin penuh boro-boro keur bener keur salahna ge keur salahna tetep kudu percaya bae ka guru. Mantak Muhammadiyah mah ngabloonkeun ka tarekat, Wahabi ngabloonkeun ka tarekat, di luar ahli sunnah mah ngabloonkeun masa cenah ka guru kos eta can nyaho guruna tuh lain guru model Kiai Golkar. Guruna teh geus wusul ilallah, anu nyana ngetes ka murid geus bisa nya mah, sebab nyana geus teu kalimpudan ku nafsu, geus perang jeung nafsu.